Aing nempuh lah ke kebon euy ngalah bawang tadi sugan angeus sok tara malulu si kalan mah euy tapi susah sesa ieu aing teh di sapatu teh euy aya ngajual si RW kencana wungkul aing teh maluluna si RW mah barang jual teh ningali heula balong tadi hujan gede power bisi amprah ketika itu beri krek di pelakan iya lumba-lumba krek tadi pisan tuh cek aing ge da nya tangkurak si kalan mah dituna asa palintang uteu malulu na eta manusa aduh si kabur kena naon si Haji nggak gengkik di kebon ya kieu diberi murid sampurkeun gitu pring ngaliwat jadinya kumaha pemikiranna naknya si kalan kudu sesa-sesa wae kaget deh kah geus kieu carana mah euy aing mah jebol pepelakan teh euy aben we di rintah iwal naon Ji iya euy tinggali bawang nah si kalan disangka mah geus beak disesa-sesa RW atuh Haji pilage sa kieu mikat riweuhna ampun tinggal Haji oke da di modalan ku aing teh atuh hari si lain geus di mana ya kieu ku kelunuan di sawah iya geus nengan Rana rek nempo balong itu bisi ramprah nah siling eta kana balong nih hariwang teuing mewek mah rek hariwang kumaha tuh Ji mah lumba genep siki krek kamari nah emangna bakal hirup siling di daerah urang nyobaan ek ternak dewek teh sugan we atuh aya satik-satik mah bisnisneun alah kadon ngobrol jeung Haji dewek rek ngali balong ieu hariwang lumba sik atuh Ji hampura lah alah siling aduh aku mah sia RW kena nyopisan jalan selega-lega awas ku aing mah dah ku aing itu lumba bisa kabur aing mah si RW jadi we aing raribug kieu ieu kudu nyeuseum ieu mah mana geus burit di aing mah